Sampurasun para mitra, kalintang bingahna tiasa tepang deui dina acara Pani Ismana di kanal YouTube YKB Bahasa Sunda. Satu acan urang Bandungan panglenyepan dinten ieu hayu urang neneda nyuhunkeun pingpinan Roh Suci. Nun ama nu linggih di sawarga abdi sadaya nyuhunkeun pingpinan Roh Suci kangge nuyun abdi sadaya dina ngalenyepan pangandika Gusti. Berkahan abdi sadaya supados tiasa ngaregepkeun sareng ngalarapkeunana dina kahirupan sadidinten. Paneda ieu disuhunkeun di lebet asmaning Gusti Yesus Kristus. Hatur nuhun Gusti. Amin. Para mitra, lenyepaneun urang dinten ieu dicuta tina buku renungan wasiat anu dijudulan Kaweruh sareng Kabijaksanaan. Dumasar serat Filipi pasal 1 ayat 3 dugi ka 14 sareng nas janten puseur panglenyepan urang nyaeta ayat nu kasalapan anu ungelna kieu. Didoakeun aranjeun sing beuki gede kanyaah, sing tambah kaweruh anu sayakti, sing beuki bijaksana timbangan. Para mitra, ranah atanapi bag-bagan kanyaah ilaharna patali sareng pangdeudel afektif nyaeta parasaan sareng emosi jalmi kasasamina. Nanging dimensi atanapi ukuran tindakan kanyaah sanes sakadar sahiji parasaan atanapi emosi wungkul. Dina dimensi kanyaah nu saestuna ngakandung kaweruh anu sayakti sareng sifat lantip nyaeta bijaksana tinimbangan. Rasul Paulus nandeskeun yen aya hubungan antawis kanyaah sareng kaweruh sarta sifat lantip nyaeta bijaksana timbangan. Kecap kaweruh nuduhkeun kana wawasan panggalih atanapi pamikiran, sedengkeun kecap lantip maksudna minangka kabijaksanaan atanapi hikmah. Hartos kabijaksanaan atanapi kawijaksanaan atanapi hikmah eta mangrupi kamampuhan rohani anu leuleus jejer liat tali. Dina mayuna sagala hal leleb pisan sarta surti gede timbangan henteu getas harupateun. Satiap kaputusan dumasar timbangan analisis nu kritis, rasional sareng ati sanubari nu murni. Kanyaah nu suci salawasna medal tina wawasan nu jero sareng tinimbangan hikmah nu murni. Kumargi kitu dilebet ranah tindakan kanyaah saestuna ngakandung sumanget kana bebeneran, kaweruh sareng kabijaksanaan atanapi hikmah. Para mitra, dina praktekna hirup umat percanten remen mahamkeun kanyaah sacara afektif ku parasaan sareng emosi wungkul. Balu karena aranjeuna gampil karunyaan tapi ngamomore sikep edukatif atanapi atikan. Kanyaah nu murni salawasna sifat nyadarkeun muka wawasan sareng ngahasilkeun tinimbangan nu rasional nu asup akal. Dorongan afektif kedah dimurnikeun ku kabijaksanaan sangkan putusan etis anu dicandak teh sanes sakadar emosi saharita. Dilebet kanyaah Kristus sakur umat mampu ngahirupan bumelana Gusti Allah nu dilandasan ku bebeneran, keadilan sareng karapihan. Kanyaah teh meryogikeun kaweruh sareng bijaksana tinimbangan. Hayu urang ngadoa. Kapangersaanjeun Allah Rama di lebet Gusti Yesus Kristus, hatur nuhun kangge panglenyepan danget ieu nu mepelingan abdi sadaya rehna kanyaah nu suci salawasna medal tina wawasan nu jero sareng tinimbangan hikmah nu murni. Pamugi dina ngalakonan hirup sadidinten Gusti ngalengkepan abdi sadaya dipinuhan ku kaweruh sareng kabijaksanaan dina tinimbangan. Hatur nuhun Gusti, paneda sareng pangdoa ieu disambat sareng disuhunkeun di lebet asmaning Gusti Yesus Kristus. Amin. Para mitra, rupina sakitu anu kapihatur panglenyepan dinten ieu, pamugi tiasa janten berkah kanggo urang sadayana. Ulah hilap, subscribe, like sareng bagikeun kanu sanes. Margi ku cara kitu para mitra tos ilubiung dina ngamasurkeun Injil kasalamatan sasarengan YKB. Gusti Yesus ngaberkahan. Cak heula.
Sahabat, mari dukung pelayanan dan pekabaran Injil melalui YKB dengan membagikan link acara ini kepada sebanyak mungkin orang. Dukungan juga dapat saudara lakukan dengan mentransfer dukungan finansial ke rekening BCA ke nomor 450 305 2990 450 305 2990 atas nama Yayasan Komunikasi Bersama.